Hai sadayana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Rahayu Budi Lestari, Abdi Tina 12 IPS tilu. Cireng nyaeta makanan khas Bandung nurenyah ngeunah nu gampil ngadamel. Cireng atawa aci digoreng didamel tina tepung sagu atawa tepung tapioka. Cireng oge gampil diteanganana, hargana oge murah pisan. Di dieu abdi geus nyadiakeun bahan-bahanna, diantarana aya 250 gram tepung sagu atawa tapioka, 3 siung bawang bodas nu geus dihaluskeun, 1/4 sendok teh garam, 250 ml cai jeung 1 sendok teh kaldu bubuk. Anu mimiti tuangkeun cai ka wajan sapuluhna. Masukkan kaldu bubuk, uyah, bawang bodas nu geus dihaluskeun, lalu aduk sakedeung sapuluhna. Tambahkeun hiji sendok makan tepung sagu, lalu aduk-aduk deui supaya sadayana merata. Satuluyna masak sadayana bahan nugi ngagolak dugi ka kentel. Saatos ngagolak jeung mengental tiasa langsung angkat ya. Teras tuangkeun ke sagu. Berhubung ieu teh si panas, jadi ngadukna nganggo sendoknya. Lamun gaduh teu panas teuing, tiasa lanjutkan ngangge langeun ya. Teras nyandak adonan sakedik lalu bentuk sesuai selera. Selanjutnya bentuk adonan dugi ka beak. Encan goreng cireng, abdi ngadamel sausna heula sembari nunggu panaskeun minyak goreng. Teraskeun ngademel saos, bahanna nyaeta makan kecap amis, 1 sendok teh cabai bubuk jeung cai asak secukupnya. Asupkeun sadayana bahan ngademel saos.